lami-lami gunira mangsa ngandika kawataling lisan mekaten pengendikanipun. Di Pati ingsun miwah Senopati anu payus dipi agwa kalayan dipi bagea sasumpingna tur takaharep diukna ameh kadenge nak leuwih jentre caritaan kula di kaharep diukna kaulan Sri Paduka pupu dening abdi sembahan abdi sapangeusi negeri nampi kana kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktus kunyu panjenengan Gusti Prabu pujas tuti sampean ku aku terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen puluning hati pun dehing mastakati matur nuwun ngeran pingkalih nati eta tina naon rupiah alitna mugia Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan pati dalam urang pada saling lubarkeun hampura dina gelaran kasalahan da sidik urang teh makhluk bener wae da lain malaikat salah wae da lain setan telepas dua papagon antara salah jeung bener gimana urang pada kalayan aya pikir sanaon tan sadia ajeng-ajeng Gusti Prabu ngahaturanan linggih dongkapna ka dieu mangga ujung hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun khusus kangge saeuy nagara bagja ke alam heula sase dina lepah dieu timbalan Senopati kaharep maneh ganteng kaharep maneh Nun Gusti Prabu kaula pun kalapideksa alias aliando nampi kana pangpagea salirah kalayan nyuwun katampi semah pangabaktos konyuk panjenengan ditarima Ki Senopati kawuwuh Gusti Pati dipunten kapengkeran sawios kalih nati eta tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana malum ciri sabumi carasa desa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teh sapuk sareng mamanahan Gusti mugi salira Gusti tiasa ngahapunten urang pada timbalan urang pada jadi sae kalayan aya pikir saeunaon ieu teh ngeran disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku narapati mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun kieu saperkara repunuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyosan kana pangangkir kaula dina wangkit kiwari timbalan leres Gusti dina waktu anu simpe dina digawe waktu anu kapandangnya wean di karajaan najan bari jeung urang pagaliwota pagilinggih sik di karaton tapi aing ngobrol sacara kieu mah arang langka kulantaran kapetoku gawe sewang-sewang sidik akang di kerajaan anjeun di lapangan pada boga kasibukan sewang-sewang timbalan leres nyempetkeun waktu
ngaluangkeun waktu dina poe libur kahiji kaula ngahaturkeun layang pangajen khusus ka anjeun duaan dasar tina rasa rumasa kaula narapati di negeri anu kajasaan gede kulantaran ayana maneh duaan yen kaula teh jadi hampang di rupa pagawean di negara timbala leres minangka perpanjangan leungeun kaula dina karahayat jeung sumbangsih rahayat ka urang nyaeta ka pajabat negara timbala leres malah dipandang ku diri kaula yen ti taun ka taun di bulan ke bulan teh urang aya ronja kaliwat timbala leres tak ieu jasa maneh duaan nampi Gusti ngan ulah urang dumeh menang penghargaan ulah dumeh urang menang pangajen ti raja jadi tungtungna urang mundur tina pagawean hartina ulah boga rasa cukup dina awak urang sabab dina ngeuyeuk daya ngolah nagara teh istuning beratna kacida leres Gusti lain gawe anu enteng malah disebutna oge enteng ning bangga ari entengna karigek dina koresi kerajaan ari banggana kudu nyumpang butuh rahayat ya leres sabab rahayat anu jutaan kieu najan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang pan beda-beda tetep lamun nyumponan kana kahayang urang nepi ka cacap umur oge muarek beres roes leres tapi lamun dibere pangabutuhna anu sifatna umum yakin ieu teh bisa ngamakmurkeun tur tak mere ngahampangkeun kana rupaha pagawean rahayat dabongan urang jadi fasilitator dabongan urang jadi gunung pangawan sagarana pananggehan hamba rahayat yakin timimiti urang disumpah jadi pejabat ieu diri geus dibaktikeun ka negeri ieu awak disebakeun ka negara leres timbalan tak lamun urang goreng dina digawe yakin bakal ngerakeun para pajuang anu parantos ngantun tuh tingali tutunggul nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggul tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka para nonoman pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya nu pinuji ngan cara jeung katangtuan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung diri sacarana jeung sakarupa oge kumaha pagawean hak jeung tanggung jawabna seperti kula salaku raja tetep kaula di karaton ngamonitor maneh di lapangan tantuna oge kudu bisa ngejawab naon rupaha tantangan di umum leres timbalan reueuh ieu oge ngeureuh nikre sanajan bari jeung patuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan muncek paribasa maci karacak ninggang batu laun-laun jadi legok hartina cenah manu pecak nyeri huntu di alun-alun nyabok syete eta teh hartina teh alon-alon asal kelakon najan sakedeung najan barijeng lila waktuna tapi ku ngeureuh bari lalaunan pasti aya progres anu hade da geuning dunungan malagu kuninga geuning nya kaula rumasa salaku raja memang teu bisa nyumponan kana rupaha pangabutuh kabehanana kawates ku awak kawates ku tanaga kawates ku pikiran timbalan leres lain rek dolim karahayat
lain mentingkeun kana kahayang pribadi tapi tetep dina sajeroni ngeyek daya ngolah negara urang kudu berjibaku sateka pola dug hulupet nyawa eta teh kudu geus jadi pamedegan keur urang salarea ya sabab teh saeutik nalika urang bener nalika urang geus bener dina mancen gawe aya pajabat di hanapeun urang anu ngajieun goreng jeung codek kakarahayat tetep urang oge bakal kabawa goreng hartina kaciwit kulit ke bawah daging bari jeung rahayat mah kadang-kadang disamaratakeun pisan bisa kompet daunkeun ngeunaan na ka pejabat bari jeung sifatna teh pribadi atawa oknumna ya laras atuh rek teh kitu kumaha apan Bapak Tani oge neuneun siloka dina pepelakanana kumaha yen Bapak Tani melak peuteuy teh jeung hileudna di mana eta peuteuy geus peuteuy peuteuy pan ti mana jalanna ngan hileud peuteuy moal ngadahar daun enteh sabab enteh oge aya hileudna komo ieu nagara anu kasebut oknum anu diharudum anasir anu masih keneh balawiri anu nimbulkeun tina simpatina rahayat tungtungna jadi antipati tah da meneman ilang kumaha caritaan rahayat kabehanana sieun da ai pro kontra mah aya wae Gusti satiap kajelema anu mikarasep teu anggang ti nu mikangewa satiap kajelema anu mikangewa bakal aya nu mikarasep ngan lamun mudag kana sawatara kejadian kulantaran unjuk rasa masyarakat eta teh bongan dasarna nemongkeun kaprihatinan diri timalan ngan nya kitu teh aya nu ditumpangan ku oknum nya eta PT demo jadi kadang-kadang bisa nunungganganana boh eta datangna ti lawan politik boh datangna memang bener selikuti sirakarang tina sanubarina tina kapeuringna pan salira teh mah saur salira mah kudu narima lamun aya kritik jeung saran narima tur tak legowo dina nampina bener nanging upami sareukseut upami nguping cacaritaanana mah yen kulantaran demo unjuk rasa nemongkeun kaprihatinan dirina euyeuh-euyeuhan rahayat bari jeung ngomongkeun pokal kumaha ngomongna asieun dicarekan abdi moal sok bejakeun saujratna ai omongan-omongan rahayat mah kitu marenta janji kumaha marenta janji kasalira naragih janji dina mangsa kampanye nyaeta anu ngaruksak pangwangunan anarkis teh bari ngaromongna teh nyaeta dina omongan teh marenta janji pejabat anu harita jalir tina janji geura tarurun jelema-jelema anu sulayat tina carita anu rek janji rek melaan rahayat anu rek janji rek melaan negara tapi geus jadi kakak melaan golongan melaan partai melaan kulawargana anu tungtungna rahayat diulali tungtungna rahayat kadungsang-dungsang katalang syarah kitu Gusti mana ieu teh janji-janji marane teh oi ngomongna teh eta teh nya ongko maneh teh oi teu cara meme keur jadi daek apruk-aprukan kaunggah kampung teu cara meme keur jadi daek aprak-aprakan kaunggah pedesaan baligo di mana di mendi bari jeung gerede bari sumpah harita aku akan membela wong lemah ari geus ngajedog dina kursi kepemimpinan kanu jadi bangsat oi cek sia cek rahaya cek kabisan punten
Apa syaur salira? Ngawakilan rakyat yang ngeunahna we hukum, ngawakilan ngeunah kana mobil. Numpak ku mobilna ku ngeunah-ngeunahna wae euy. Itu dahar ngeunah diwakilan, boga imah gedong diwakilan, pamajikan geulis diwakilan ku syariah, ai-ai kali dedakna hungkul. Gedohna. Pararituna hungkul euy. Mana bansos segering nepi teh ka dulurna jeung baraya usia hungkul euy. Wani sakitu ceuk rahaya. Simpuring mah teu wantun, aliando mah teu wantun ngomong kitu atuh. Euy ngaran aliando bubungutan jiga aku kecil mah. Ana teh. Tah nu matak dina lebah dieu Gusti. Tinangtu urang teh sing jadi pikir turta urang buktikeun dina rupaha program anu tangtu. Da geuning kadang-kadang rakyat mah teu apa kana prosedural. Kadang-kadang di mana urang teh jadi pejabat teh asa di dewa-dewa. Di dewa-dewa kumaha? Di dewa-dewa teh nalika rakyat datang ka urang. Nalika rakyat rek hajat datang ka urang. Proposal numpuk itu ieu. Apaan sidik panginten dina mangsa narima proposal teh moal cair ayeuna langsung. Aya birokrasina itu ieuna. Tetep lamun misalkeun proposal ayeuna tahun payun minimal. Aya anggaranana itu ieuna. Hartosna teh teu sangeunahna dina ngaluarkeun artos. Tinangtos Gusti eta adu kedah dikasih paham. Turta bere penyuluhan ka rahayat, ame rahayat teh teu geuleuh ka urang turta antipati ka urang. Hartosna teh teu suudon. Senopati lantah eta teh dunya. Dunya kumaha? Dunya komo lamun urang cicing di tengah masyarakat cing inget kata mah sakuriling bungking urang diliput ku media. Naon kaituna tong bujeng hingga tina laku lampah urang hirup di dunya, tong bujeng hingga laku lampah urang hirup di negara, dalah dina sapopoe pribadi urang oge sok kasorot. Tungtungna naon? Tungtungna di mana datang hade kadang-kadang diomongkeun. Kadang-kadang lamun komo datang goreng mah diomongkeun luar biasa. Resiko jadi pemimpin nu matak yakin beratna kasida leres nu matak sok ti ayeuna cilik putih celak herang fokus ke rahaya ulah ngadenge ti sisi ti gigir anu sakirana ngaganggu kana fokus urang turta konsentrasi urang kudu leuwih mikir ka hareupna kumaha carana ame leuwih ronjat di rupaha widang kahirupan anu siasatna rahayat kabehanana diestokeun ngera diestokeun Gusti tau komo deui rahayat ayeuna anu memang rahayat ayeuna memang karumasakeun kaula leuli ku diri kaula anu tungtungna rahayat ayeuna ngamarudah ceuk maneh tadi Senopati leres eta teh sabagian tina dosa aing oge dosa salira kumaha dosa teu malire ditapakuran ku diri kaula kahiji kaduana dosa ngeunaan pribadi kaula sorangan naon Gusti Prabu naon Gusti sabab maneh apa dimimiti kaula dilantik jadi raja nepi ka ayeuna hate teh gering we nepi ka ayeuna teh muyung ieu dina dada teh meuni asa sesek kana napas kulantaran aya nu ngagenuk dina hate kaula kabenci kadendam amarah teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa sabab kaula dijenengkeun jadi raja kulantaran nu jadi bapa kaula nu masing pati tumakaning perlaya nyaeta di alam sawarga manikloka Kangjeng Rama Prabu Percona
ya dina mangsa hanyat kasawarga niat rek menta widadari hiji Dewi Supraba ya kulantaran mangsa harita mawa sajumlah walad dia walad tamtama maksud bade ngagempur sawarga kulantaran Supraba teh dibikeun ku dewa-dewa anu temahna Bapa kaula ngemasing pati tumakaning perlaya tilar dunya bari jeung maotna teh lain ku dewa tapi ku budak leutik umur 3 tahun setengah budak 3 tahun setengah bener ulu anu ngaranna Jabang Tutuka waduh Bapak kaula teh Raja Gagah Raja Sakti Mandraguna para dewa sieun ayeuna gugur ku budak 2 tahun setengah rek asa dipopokan kokotor aing ngadengin ieu teh di hoak atawa kumaha ana dicuk-cuk ku kaula efek teh heueuh budak 2 tahun setengah aing ngaranna teh Jabang Tutuka mimitina bener Jabang Tutuka teh diabenkeun sareng pun bapa ngan kulantaran pun bapa harita ningali marukana aya budak bidadari ngencar dipangku dirau data dina ngasuh dihaohakeun eta budak ngalawan nepi ka ngajong kana socana pun bapa dugi ka bocos pecak leres dicetrok we sirahna si Jabang Tutuka teh aduh pae nah geus pae kitu pun bapa diubaran dina pasanggerahan pakemahan di lawang selapat tangkep lawang gapura nasawarga eta budak dicokot ka jero ngan teuing kumaha cara jeung katangtuan dewa eta jelema anu ngaran Jabang Tutuka teh kadak sakala jadi gede cenah mah digembleng jadi dewasa dicitak malah ku dewasana eta budak anu geus pae kulitna bejana besi tulangna wajah urat kawat ototna baga waduh malah cenah lamun sakalian kiih manehna teh kaluar teh oli rem motor eta bari Gusti ieu mah asli ieu mah ceuk bohongna bukna oge paku 7 waduh kitu teh kitu eta Jabang Tutuka teh nyaeta ganti ngaran saha Gatot Kaca urang mana urang Nagara Amarta anu ayeuna kabejakeun jadi lurah tamtama nagara jadi bebenteng nagara mun urang mah Bapak Kuswandi mun di urang mah Bapak dan Rami ya tah di Nagara Amarta mah nyaeta Gatot Kaca eta nu maehan Bapak kaula teh waduh malah ayeuna geus kasohor kaceluk ka kadang ewu ka koncara ka mancanagara ka jamparing angin-angin saha nu teu apal Gatot Kaca saha nu teu awu ka Gatot Kaca ya nepi ka seber raja-raja anu lian anu rek ngadon ngahaja ngajajah Nagara Amarta bakal mikir 2 kali kulantaran ayana Gatot Kaca di negara eta dupi Gatot Kaca teh urang Nagara Amarta putra saha putrana Bima teh pangagung di Nagara Amarta salah sahiji Pandawa dupi Pandawa naon Ari Pandawa teh nyaeta jelema 5 lalaki wungkul saturunan disebutna Pandawa
Oh jadi 5 sadulur nya lalaki wungkul nya leres jadi kecapna teh Pandawa tapi lamun awewe 5 saturunan Pandawi. Oh nu terang dah upami 5 saturunan bencong wungkul naon disebutna pangpengkeun eta mah eueuh goblok si teh 5 saturunan bencong wungkul nya bisi aya gitu nya nu aya oge nu 5 nu ngaleut bari mata udut ka nu hajat naon panayagan gitu nya jo namprak we pedot Pak Haji Dayat teh nya kitu tak dendam membara aing rek teh kitu kumaha karahayat aing rada geuleuh kadang-kadang isu digorengna dina mangsa kaula keur naik teh kadang-kadang ngerakeun nyata ngomong-ngomongkeun ngeunaan pun bapak anu perlayak ku budak 2 tahun setengah bayangkeun kumaneh di era-era nepi ka aing ngalap nyepi diri ngisat awak tatapa brata sangka kaula menang kasaktian tur tak kemanuka mandragunaan ayeuna geus ka alam ya ngan kareg-regan ieu hate tur tak bisa leah jeung tur tak bisa lugina kana hate lamun seuk teh mah kaula geus nenjo bugangna si Gatot Kaca jadi maksa salira aing teh hayang mayan si Gatot Kaca itu oh eta pribadi teh eta hayang males kanyerikeun jadi kolot hah wajar kaula salaku anak geuleuh ka jelema anu geus maehan bapa kaula etang-etang mulang tarima ongko dah kitu geuning cek keterangan oge muja mah ulah ka sagara muja mah kudu ka bapa munjung mah ulah ka gunung tapi munjung mah ka indung laras pan kitu kan indung tunggul rahayu bapa ajat sudrajat angka darajat lain ajat sudrajat emangna pemain Persib sih teh mun karep we oh nya eta mah teh itu atawa bapa sok ulin ka darajat jadi tak pikeun ngalancarkeun kana rupaha kahayang kaula mung ngurunggusuh kaula mung rurusuhan sabab ngarumasakeun lamun urang ngerasa pinter komo batur ya hartina mung aya salah lengkah kaula ya lamun urang rurusuhan meureun asup kana jegor-jegor kabobodo buringas ka titiwasan alon-alon teh asa kelakon oh nya cikara cakeun numenya pun becak teh tah ku kituna ti aing teh boga ide ieu aya Edi ide mun balikeun pan Edi teh nya satong riwayat di lieur ka aing lagi nya ide kumaha gagasan kumaha ari ide na teh kaula teh sanajan jelema hiji sakti mandraguna punjul hingga papa mangguling tetap ai dirampok mah pasti bakal paeh ya moal aya jago dirampok mah sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga wah itu oke Gusti ah saya nambah lagi peribahasa aing ya leres itu menang mikir itu leres tak urang pasukan geus rempeg ya ngan pikeun ngaminimalisir korban-korban anu bakal engke loba urang kudu boga tim medis
di medis masalah dokter bisa ngan ieu mah medisna oge anu instan ayeuna diubaran ayeuna cager nah aya nu kitu aya oh aya nu kitunya aya lamun aya nu kitu mah rumah sakit meureun bangkrut Gusti BPJS mah make jeung majeng jadi ayeuna diubaran ayeuna cager nya naon teh wujudna teh hiji pusaka ngawujud kembang jimat kembang naon kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar eta cenah hiji jimat anu sakti mandraguna bisa nyageurkeun jelema-jelema anu can paeh waktuna jelema-jelema anu tatu bisa cager ku eta jimat kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar dupi nu gaduhna nu bogana teh nyaeta Batara Kresna urang nagara Dwarawati malahan menggelar raja waduh tak aing rek mencorot getih ka maneh mripati turta gawe ka diri anjeun ti ulah sanggup tepikeun maot layak eta kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar tina leungeun Batara Kresna Gusti masalah maling wartos keun ka kaula margi kaula tileutik terus diajar ke bangsa ayeuna meureun dina waktu ayeuna aya lolongkrang kaula pikeun nyacapkeun keahlian kaula dan Kakang Pati mah da bangsa ti budak atuh nya ti mimiti budak tiga uing oge sarua bangsa ngan uing mah bangsa kersen nya dari Gusti Pati mapan bala mah ngabangsa cangcut ngan teh meuning oh sakepet poe sia nu kitu mah nya kumaha sanggem kaula sanggem bener sia timbalan kaula bener dawuh mangga tadi kaula upami teh mah tinyanggeman panginten kaula teh patoja iya panginten ngeunaan sumpah kaula tu tajangi kaula bujeng hingga ka perut marganing tenaga larapati ge kasanggakeun kaula ge bade satia satuhu nu bener sia timbalan kaula wah menibagja boga pati menibagja wah bagjati komo lamun teh hasil hayang sabaraha miliar jai waduh wah timbalan hayang taikeun sabaraha miliar gaji wae anjir beres gitu timbalan lamun teh maneh hasil mawa kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar jalak harupatkeun maneh beres Gusti rek iluming bae nya timbalan mangga omat ya tapi kudu hasil sae mah urang tarekahan we ku kaula bener ya apal maneh negara Dwarawati di mana ya urang turas taros di jalan kaula baik atuh kitu carana cara jeung kadang tuan kumaha maneh ngan mental lantip kaula sing apik sae mah upami kaula biasa mah di pasian WDP teu ngabantun pasukan kumaha rupina pek aya idin ti kaula hayang mawa sabaraha pasukan ke mana nyuwunkeun we 2 kompi ya siap mangga komat uang jalan gitu sakalian uang jalan uang makan kudu sudah ieu mah tambah kana proyek mumpung dipercaya keur kieu mah urang
korehan duitna nya urang kedung nya. dan geus hasil mah kadang-kadang poho ka urang nya kasempetan ke rasarea geus kitu we lupa teh siapa naon kecawas kecuit teu mangga kira kalau mia ayeuna ulah disugetokeun sabaraha poe kira-kira maneh hasil nyanyungkeun waktu sewe 2 minggu mah wah teuing teuing ti teuing teuing atuh ti jadi beheung sosongeteun aing ti saminggu kumaha saminggu heuh nya urang cobian we wayahna nya ya meureun saminggu jadi 2 poe perjalanan 3 poe pikeun maling 2 poe dewe balik wah mau bisa ulin beger gitu mah tuh oh atuh kabarengkos ulah kabarengkos itu mah pedo atuh janjian teh mangin teh sae mah permios kaula pidoan nanti salira mudah-mudahan kaula sapa munut inurang sapa nejat tina kanan sing hasil di sae permios beral jung lumaku beral lumapa jadi kan nitip negara nitip kalungguhan akan sakupati mangga permios Gusti beral